Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping kasadayana anu parantos nyaksian video ieu. Mugia urang sadaya salawasna dipaparin kasehatan sareng kamugjaan. Perkenalkeun nami abdi Syafamil Purnama ti 10 MPLB 3. Dinten ieu abdi bade ngabacakeun sajak basa Sunda. Wilujeng ngadangukeun. Lembur Kuring karya Gilang. Endah pisan lembur kuring di sawang di anggangan, biru paul pagunungan, kasimbutan ku halimun, pasawanan upluk aplak, patani keur barang pelak, saban poe pucur kesang, engke panen bakal senang, manuk-manuk ngahariring, dua tangkal dadap cangkring, dedeh teuing, nungguan pare karoneng. Waas pisan lembur kuring, tempat endah mata ting trim. Alam paparin pangeran, kudu diriksa di jaring. Hatur nuhun kasadayana anu parantos nyimak sareng ngadangukeun sajak tadi kalayan pinuh ku pangrungu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.